Kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun, cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura, sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok, bandar koprok dihampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae di blon meureunna. Tobat, asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat. Eta tah. Ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal dihampura dek maling di bae. Eta blon da jelema. Inna rahmati wasi'at kullasyai. Inna rahmati sawaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus ti heula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun ku baheula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji, abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Saya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban. Bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah, nyana keur mentah hampura ka Allah. Aing teh ya cak Gusti Allah. Berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur. Geus, hei hamba kaula, kaula ngahampura ka anjeun. Geus dosa anjeun koprok, dadu, rolet, judi deung sajabana dihampura ku aing. Beres. Sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari saya geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui. Tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah. 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang. Urang boga salah kaki jahit minta hampura. Dihampura ku ulah deui nya. 2 kali nyieun. Sia kabarieun salah kuari salah deui bae. Teu hampura deui kudu hampura. Geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia. Awas ya geus maja sia ieu. Kadituna tinggal ke mana ya tetas maja. Aduh, barang nyieun salah deui ka 3 kali. Gas, ended sia.
angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anak indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu. Wah pohara geus aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datangkap detik ya indit sia eueuh hampura urang mah kos kitu sebab kunaon suka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah paneh dua mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake. Ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu, nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna, nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet. Dak lamun teh kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 sana. Eleh, kotok ngileung-leung. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusakeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leglegan Gusti obat ca modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah
murah jasa jelema ngajar rual meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh wae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung pura iya ya Allah lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di beladinya tak aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cekele buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah naing jeung sia mah Ali Sadikin wawasanna luas oh bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategisna di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari Masya Allah keluarga terus kebelah dia namun kukula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab bari geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot ku ari mah baheula boga angkot ku ari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa ku ari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa hartaku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat mana hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi teu otak pikir tah nyana nu disidang anak lo ngeuna anak lagi bakal disidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu
kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fawqa ibadi lenser suarto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar ji ulah dikira macam-macam ku ari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia dia tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fawqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleuk-ingkleukan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fawqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantap. Aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah. Poe ieu jadi bener loba. Eta mah nang Gusti Allah dibulak-balik. Peuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isu pageto paeh nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Kerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fawqa ibadi dibere geulis tadi pakai sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu keneh nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat
anu rakyat jadi pejabat ngabuadag ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibad. Itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Ieu lawan tah wa huwal qahiru fawqa ibad. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanamkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun. Ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge. Dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Ieu irung bisa pake hirup udara ge nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero kana oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat. Ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya. Itu ya urang manang Gusti wa huwal qahiru fawqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Iya tuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah. Yehe, horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa. Ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat. Tetep kudu bersyariat. Aing mah diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti. Geus datang encan sia ka dinya. Geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener. Tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia. Ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa pae geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak teh mah kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin. Lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'i mah dina hikam nya mah nyonton make cak-cak urusan rezeki teh kumaha cak-cak cicing bae hiber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok pan eta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ye gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imahna hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah diparatok teh huluna cak 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloojak teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa
ibadi gua rendut eta cak pohara jasa lempang teu daun henteu dahareun nu daratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak eta cak kadengena doang kurang padahal mah Allah jika kadengena ku urang cek lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak haju urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak tak eta kitu teh eleh ku cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nuntun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun urang salat urang puasa urang zakat urang ngaji urang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teh nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngajedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngebonceng simba cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar oh tobat beres balik
Ki Haji seserian. Mantap jasa. Terus sabaraha ye sampai sapeting. Sampai sapeting nya teh masih seserian kana we kakarak. Cak nu kencak mah ya catet. Catet atuh geus situ mah. Catet. Tapi lamun berangnya ngabonceng Simba, ngabonceng Lampung putih gede adat. Peting natas kisah Gusti. Aduh. Renganan eta lain mah rom Gusti haram. Nyana nyekelan kacangkeng abdi. Aju ku abdi direm susuna karasa katonggong. Aduh, eta jahenya gede, cenjekna susuna sotobat. Gusti ka Gusti moal deui. Tuh, teu dicatet. Kumaha teh cenah cak nu kencatet geus tobat? Geus. Boleh catet. Lamun datang ka isuk deui nya teh eta datang ka perlakuannya datang ka ngalakukeun can tobat. Ya catat. Masya Allah. Mantap. Sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah. Dua malaikat. Jadi akhirat buku urang aya dua. Hiji nu belah katu, nu hiji belah kanca. Dihijikeun dibuka satu persatu. Tet salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar. Tenden di mizan timbangan. Nu kanca tenden di mizan. Engke mizan nu katuh nu ieu, mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana? Urang naya di tengah-tengah di dieu. Sedengkeun timbanganana segede dunia. Nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik. Leutik jasa. Cek urang atuh tah teu kudu gede-gede. Naon eta? Deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah. Buku ditimbang. Amal teh katuhu jeung kenca. Cek urang dihadapkeun ka dieu. Urang geus beureumbang ka mana ye? Aduh, puyang urang. Makanya ditonton ku manusia kabeh. Haji Asep, maju. Timbang teh. Caki Haji aing kumaha ieu lalakon. Koteng. Masih kena oyak-oyagan tah. Jelema ge mah nuluku, nu kiceup-kiceup. Ngenca. Aduh, cek malaikat ji, ingin caya. Ayo amal naon emang kita coba amal naon itu nupang dahsat-dahsatna. Aduh, iya, ngaboncengan Simba, SMS-an teu katobatan, eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh, masya Allah, Inggris jasa. Wa yursilu alaikum hafadzah. Hatta idza jaa ahadakumul maut, di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diaping ku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat. Ketika orang asup ka WC, malaikat teh cicing di lawang WC, eta teh neulekeun urangnya na teh. Nu mentak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neulekeun. Cek malaikat, aduh. Heuh, teh Haji, cek malaikat. Oh. Komo lamun awewe mah dideulekeun. Ih. Aya naonan eta. Pan malaikat teu boga nama lain awewe lain lalaki. Jadi dileuwih gitu. Ih, aya kacangan. Nih urang isi asup ka dinya sia ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam. Nah, hirup urang dititipan dua malaikat. Ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid ta eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabeh al mautu paeh tawaffathu rusuluna ngamautkeun ka eta ahad yakni ka urang rusuluna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah saha malaikat nu sejen deui tah mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah
malaikat-malaikat anu diwakilkan ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia. Bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul. Numadak al malaikatul muwakkalun, malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan. Berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil. Hiji nyanata ngan anak buah nawah geus teu kaitung layu sudah moal ka itu. Mantak dijamakeun rusuluna. Geus aya utusan anak pemimpin hiji malaikat Israil. Hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil. Malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia. Dunia teh segede piring, segede eblek. Jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore. Dideleukeun ku malaikat Israil neuleuk ka Lauhil Mahfuz, neuleuk deui ka eblekna atau ka dunya. Ka sore-sore neuleuk deui, ka isuk-isuk neuleuk deui. Nu mantak dideuleuh lantaran cek Mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti. Cek Kiai Mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin. Manehanana bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh segede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring mah ya Allah ya Rabbi. Dunia kulluha baina rukbatai malakil maut, dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi. Ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik. Ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anuragrakti mustawan sidratil muntaha. Sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusia hiji-hijina. Dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan. Tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang. Tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleung-tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta. Ku gede-gedena tanggal sidratil muntaha ku malakal maut dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleuh ka jelemana. Sia 40 poe geus mayit tah. Sebab geus kitu tinggal ragag. Asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula teng mentek Syekh Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Syekh Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg kene cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceri kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah. Sebab tu deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah. Dibere tah. Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae. Lamun muriang malah kapae abah mah. Kadeule di Sidratil Muntaha tuh teger keneh. Prak isukna modal. Ya nyahoan antak Ki Haji. Iya nurang cerita paeh mah masyaallah.
dan mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus geumur jeung mait eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahiru fauqa nang ngadenge malaikat mah bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah tamalakal maut tah bigireun iman nu geus geringat 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut itu gering-gering bae can gaplek mah di ditu tenang bae ngaplek ka kara ieu sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut deuk ka mana sih deuk ka mana sih Hidih jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade masyaallah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna fiha bima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahumul haqq pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaonkeun ieu liujazihib dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang babalik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya 2 nomor kahiji jasad nomor kadua ruh 2 ta eta teh ngasupkeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang afanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun qahirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazipun tahirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda sebab naon sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat dimentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek dibersihkeun ruh teh sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna
kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean dohir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoan hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhu padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak pasabira teh mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngarepan si mbak jang nu handap segitu bae tah hirup mah gitu bae tapi ketika ngaharepan bacaan Al-Qur'anul Karim golbu ruh ketika maca sholawat golbu ruh ketika istighfar golbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh urang ieu teh keur mikir roh urang teh set roh orang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati orang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar bener geus sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cakroh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cakroh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim mio di start tang ayah baik jahe haji ke mana ke Cikupa nanti gue lagi endek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye Mbah Haji jeung sa sorangan gue lah milu baik oke deh roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka ya cilaka roh mah pancet teh nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya di alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Tetep bae cakawana sudah lah roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun urang emang Mbah di mana cicingnya? Di situ di Cikupa, deket Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak deh, lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh, makanya segen pulang. Saya kira itu udah pernah kawin udah, suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri enggak? Punya sih. Atau punya juga enggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan 2. Masya Allah mantap biasa. Aduh guys luar biasa muringkak bulu ujianannya. Aduh. Ya Allah ada nomor HP-nya enggak? Kata terus adlon. Cakrote aduh haji cak nafsu terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah atuh pun ka ditu na mah atuh aing terus rumah tangga mah henteu atuh tah atuh babari eta mah
ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis. Iya. Waduh geus tobat, aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis. Eueuh deui tatobat. Masyaallah, masyaallah. Nah, awak kurang teh dua, roh hiji, jasad hiji. Nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekanan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeunna tungtung mah ka neraka jeung aing-aingna. Roh kan bawa ka neraka. Sial jasa cak roh teh. Ye, atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Ye, pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa nafsul maniun. Tah, ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh. Aing teh teu bisa daya sebab aing mah latif, bisana aing kanyahoan aya di awak sia. Pan sia ngaji ka Cilongo. Pan harita ku aing tah eta nu bener mah ulang ngridit urang tah eta nu akur mah. Pan atuh sia kaluar di majelis aju ngridit deui. Atuh sia teh ngabejaan ribut cenah. Di hareupeun neraka ribut. Cak malaikat ulah ribut sia. Saruana. Eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang, aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang. Kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang, ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa. Buah-buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan. Gua dek kumaha ge buah tuh aing moal bisa maling. Aing teu bisa, aing bisa neuleuh doang ngan teu boga suku. Kumaha nyokotna tuh. Neuleuh bae aing saruat bisa lempang. Aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh. Aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang. Barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia. Ayo dipunggu. Nu gempor kudu buta. Nu buta ada dampak deui kebeneran. Ayo, lebang cekelah. Ngarang nage buta ngaler ngidul oh dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beunta apa nu buta. Ribut ge nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Je Gusti abdi mah pan lamun henteu dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deuleu pan gempor. Cak nu buta tolol sia beureun. Aing bisa lempang ya aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Ngemantak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah ja ieu teh bakal nasummaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikan seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna. Ala eling lahul hukmu, hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta. Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia. Hakim geus ceurik bae teh. Jaksa mana jaksa? Pengacara ada sia. Nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum, hakim teh, jaksa teh, pengacara teh, termasuk polisi nu sok bawaanana, termasuk pemerintah anu ngaabsahkeun jeung ngawenangkeunana, dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum. Mana raja nu baheula ku tutang ketek di dunia? Anal Malik cek Gusti Allah. Ai raja kuari. Ayo sia. Sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia? Nyaon teu aya sabaraha fakir miskin? Aya sabaraha anu yatim piatu? Aya sabaraha rangda? Tah nu rangda mah abdi nyaho. Tolol sia, goblok sia. Raja ditanya, "Sia nyaho rangda?" "Nyaho rangda mah cenah." Tapi nu geulis doang, blon teh coba eta. Lurah ka mah tuh. Nih.
dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi. Cak Gusti Allah eling awas ingat Allahul hukmu hiji nu boga hukum Gusti Allah. Dekumaha engke urang peta urang sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah. Neraka make ngalentab-lentab ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat. Jang ngulub jelema anu munkarat nu maksiat. Jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana. Geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun. Numun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan engke mah dikulub gadinya krebek kuari dasi ambai-ambayan kuari sapatu herang mobil bisa gemilau anu luar biasa istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimiti nu putih datang anu hideung bos engke sia rasakeun alalahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafazoh nu nulis mayal pizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid geus urang mah tinggal sadar wa huwa asraul Sibi Gusti Allah nu panggancang-gancang na ngahisab. Gas moal bisa ojah urang kukumaha ge. Mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah. Boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang, petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian, kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Muhammadun ibnul Hanifan nabiyyan nasabaki Muhammad kang butalan nang Ki Hanafiyah radhiyallahu anhu muga nilar benu safallah anu saking Muhammad ya gulu iku ngucap ya Muhammad kutila ma'al Husain dan bunuh sumertana Sayyidina Husain bin Ali 16 rajulan apa 16 wong lanang kulhum min wadari Fatimah az-Zuhra dari sakabeh 16 ku tetep saking turunan atau anak Siti Fatimah Zuhra radhiyallahu anha muga nilar bendu safallah anha saking Fatimah. Ieu mah kabeneran terjadi Karbala 10 Asyura. Wari urang aya dina bulan Muharram, di bulan Muharram teh aya puasa Asyura. Kangjeng Nabi sumping ti Mekah ka Madinah, urang Madinah paruasa. Kangjeng Nabi naros, wahai ahli Madinah, kok ieu paruasa aya naon? Oh, tanggal 10 Asyura ya Rasulullah. Ai kitu. Oh, Kangjeng Nabi Yunus disalametkeun kaluar ti lauk 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yusuf 10 Asyura, Kangjeng Nabi Ibrahim 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yakub ningali deui matana 10 Asyura. Kemudian 10 Asyura na ieu ku kami bangsa Yahudi, ya bangsa Yahudi 10 Asyura teh loba kajadian-kajadian di antara nu paling dahsyat adalah salametna rombongan Musa Kangjeng Nabi Musa alaihis salam tina kejaran Firaun 10 Asyura disalametkeun Kangjeng Nabi nu tina parahuna 10 Asyura nu mantap jadi kebanggaan 10 Asyura kami mah puasa hehe cak Kangjeng Nabi atuh kami leuwih utama tibatan anjeun nu mantap cak Kangjeng Nabi
lamun kaula ye hirup datang ka engke deui bakal puasa Tasu'a tanggal 9 nu mantap ka Kangjeng Nabi sumu Asyura wa ma qablahu wa ma ba'da puasa anjeun dina tanggal 10 Muharram oge jeung poe memehna jeung poe entasna. Sahabat nanya kok pan Yahudi mangan Asyura dong, urang kudu ngaku ngabedaan kaya do khaliful yahuda wan nasara. Sulayaan ku anjeun Yahudi jeung Nasara. Yahudi mah puasana tanggal 10, urang jeung tanggal 9. Lamun hayang beda, ulah puasa sama sakali. Eta nu akur mah tah. Puasa tanggal 10, tanggal 1 Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti tanggal 10 Sabtu Asyura. Memehna Jumah ngaranna Tasu'a nusa entas nama endek mang endek dilaksanakeun deuk teukeun bae cak pikih dua bae Tasu'a jeung Asyura. Mun cak ahli tasawuf 3 Tasu'a Asyura jeung 11. Jadi urang berarti minggu hareup mah puasa Jumat puasa Tasu'a poe Sabtuna Asyura. Nu mantak 2 abeh beda jeung Yahudi atawa mun hayang beda ulah asana loba anu eta blon biasa siapa moal kaburu mun didongengkeun Sidina Husein berangkat ti Madinah ka Mekah tanggal 2 haji begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh tiba-tiba mimpi Sidina Husein kudu berangkat ke Kufah. Ya, tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah ieulah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa Sidina Husein. Lolos tidinya berangkat terus naik onta kemudian jarombongan nelobaan kemudian kayak bakal diceritakan aslinya ima asalnya hobae Karbala helanan kayak ceritakan ti mimiti lahirna insyaallah kukula keur dirangkum ku ari nyokotan ti hadis kayak didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho moal kebal deui mah ieu asa ulah pahisukan bae ieu mah tengahna we heulanan berangkat terus sampailah ke Kufah. Pantat tadina geus Sidina Hasan jeung Sidina Husein lahir mah di Madinah, dibawa ku Sidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik, didinya diceritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husein. Ieu kamar Sidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna. Seorang raja gubernur saat eta, Masya Allah, jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter. 2 ka 3. Leutik. Komo kamar Sidina Hasan jeung Sidina Husein mah leutik jasa duaan didinya. Tak tidinya setelah Sidina Ali terbunuh kan Sidina Hasan jeung Husein ka Madinah. Di Madinah didinya Sidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama ieu mah singkatna bae. Terus Sidina Husein kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah ketika Kangjeng Nabi pupus anu terpilih Sidina Abu Bakar nyana panas padahal nyana sahabat itu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sidina Abu Bakar mulai dengki ti harita. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ye. Ieu mah keur carita bae. Pada urangna bae ke teu meunang ngadongengkeun nya. Mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Kitu bae lanan. Sebab ieu sahabat jeung sahabat teu mantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Kan Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi. Tapi didinya masih keneh Sayyidina Muawiyah teh kitu nahan kasabaran ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sayyidina Muawiyah
di dia ngabangun kekuatan armada. Nyana nyieun kitu armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Sayyidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sayyidina Umar, nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam ta Sayyidina Muawiyah. Balik Sayyidina Muawiyah ka Irak, ka Kufah. Didinyalah nyeun kekuatan. Setelah Sayyidina Utsman tumbang, lain tumbang eureun, kemudian naik Sayyidina Ali, dahsyat Sayyidina Ali, peranglah jeung Sayyidina Muawiyah. Lantaran naon? Ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin. Masya Allah, kos gitulah kepemimpinan. Secara zahir mah kos gitu, secara zahir. Akhirnya ya ribet Sayyidina Ali tumbang lantaran na pedang. Oke, diceritakan insyaallah satu persatu. Nah ieu mah diceritakan Karbala. Didinyalah terus Sayyidina Hasan bangkit. Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain. Sayyidina Husain titah beat ka Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah maot, Yazid titah beat ka Yazid putra daripada Muawiyah. Teu daekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapak jeung bapak, kuari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husain. Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Ieu nu paling buang kawarah mak. Idinyalah kabur Sayyidina Husain ka Madinah, di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutna hampir luar biasa. Berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi. Jeung mimpi-mimpi nu tadi diceritakeun kamari bahwa bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain. Sebab Sayyidina Husain penghulu manusia anu bakal anu ceritakeun ku Kangjeng Nabi, dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di sorga cek Kangjeng Nabi. Bakal katingali dua pemuda saha eta? Hasan jeung Husain incu kaula. Jadinya langsung diceritakeun dina impian bakalna perang jeung bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain mah. Numantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, mursyid dina thariqah. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain, moal aya. Ininya terus ke Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus saya Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah. Lantaran tadi nak ke Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyeun kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan ku kula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti kitu keneh putra daripada Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Husain. Urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae yeuh, cai ngorolok bae. Nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah. Nah iya lamun urang geus ka ditu ka Iran nganyaho urang makom Sayyidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram ieu cek Sayyidina Husain teh. Di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid. Jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh. Hargai kaula sebagai incu Muhammad, incu Rasulullah. Anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula. Kula mah datang ka Irage moal kudu beat kanu ngaran Yazid. Satungtung Yazid ngalaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Jadi jalan terus yang tenda akhirnya perang. Sapoe istimewa Sayyidina Husain. 2 poe loba nu gugur.
katilu poe tanggal 10 tanggal 9 Sidina Husein leungeun nu kencana geus potong kasorekeunana ieuna kenapana geus kadi bercucuran darah istirahat Sidina Husein lantaran wah perangna geus tanding jadi lamun Sidina Husein